Bismillahirrahmanirrahim. Qad raja'na minal jihadil asghar na'udu ilal jihadil akbar. Ya'ni rejakan yang Nabi jihad nafsi yang merangan nafsu. Kembali alaihi salatu wassalam li ba'di ashabi. Oleh ngadau kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kada sangat dalam sahabat kangjeng Nabi adu alaika nafsuk allati baina jambaik. Tawi musuh pirang-pirang musuh sira satru pirang-pirang satu sira iku nafsu sira kang tetep ing dalam antara lambung roros. Pada tasulu mahabbatullah maka hasil apa mahabbah ing Allah ila mana qari adai angin dalam sausane ngalahkeun ing pirang-pirang musuh Allah. Diwujudi kain dalam wujud sira minan nafsil ammarat saking nafsil ammarat wal lawama wal mulhamah wa tatahurihi lan yujakan siwa minal akhlaqi zamimatil bahimiyah saking pirang-pirang budi pekertikan dan cacakan bangsa raja kaya kemahabbati ziyadatil ukli kaya teman ingguh mangat asyurbi lan ngombe wa naumi lan turu walawi lan lagu wasabanyati lan kang bangsa raja kaya sabanya lan kang bangsa hewan galak kalgodobi kaya godob syatmi lan syatmi darbi wal qahr. Jelema disebut satria sote di mana geus jelas perangna menang satria baja hitam. Maca doang kaos satria baja hitam. Wow, kumaha meureun di teu jauh. Satria teh jelema anu istimewa dina kabisana. Jadi berarti nyana menang peperanganana. Pendekar Arjuna teh eta boga tetesan Brahmana. Brahmana teh manehanana bersanding jeung Siwa Wisnu kulantaran hebat tapakna maka dijadikeunlah pedato pandito pendeta Brahmana. Lantarannya nama aya di jalur kurang bagus ayalah disebut Lurah Semar padahal aya tiyaho anak saha Lurah Semar nu jelas mah jelema bersih bening lempang teu pernah ganca salengkah dua lengkah eureun salengkah dua lengkah eureun teh lain saeureun-eureunna nyeuleuh ka katuhu nyeuleuh ka kenca eta teh lambang tafakur boga anak ngaranna Pendi. Aduh. Jadi urang lamun nyaritakeun dunia pawayangan eta teh dunia alam gaib.
dunia maya ngagambar-gambarkeun jelema-jelema anu keur kumalandang di alam dunia, baik nu bagus maupun nu goreng. Eta lah wayang. Kulantaran haju kebablasan jadi bae Hindu, Buddha. Jadi pawayangan teh ngagambarkeun kahirupan manusia. Ngan kulantaran aya tetesan, aya ruh nyanding, aya gunung, aya naon ngaranna gitu kolam paranti mandi disebut kahuripan. Tetesan-tetesan eta dicipta-cipta ku Hindu jeung ku Buddha, maka jadilah penyimpangan geus janama teu percayaeun ayana pangeran, aya ge janama Brahmana pangeran dianggap pangeran lantaran eta teh katetesan sinar nirwana. Eta ieu teh kieu maksudna ye. Jadi di alam-alam eta teh sarua. Di Kristen aya pendeta, di Yahudi sarua, Hindu Buddha sarua, di kitu India, di India Hindu eta teh aya jelema anu dianggap suci. Di Islam sufi nya eta kabeh lamun ku urang ditelaah perjalanan aku pendeta eta akur perjalanan anak tuh bila pertapa teh aku tapa lamun urang jaritakeun urayan Hindu naon bedana jeung sufi urang Buddha sarua jeung Buddha teh ngaran jelema perjalanan akur ngan nama perbedaanna ti awal manusia. Lamun urang mah awal manusia teh dua sosok manusia lelaki awewe Adam ngaranna nu diturunkeun di surga ka dunia usaha ku pangeran aya berarti pangeran teh Allah ngaranna aya nama lain. Jadi ayana Adam jeung Hawa eta adalah kehendak alam. Berbeda tah. Jadi jangan nama kehendak alam. Nah, pertet berarti. Pertet atau kehendak alam apa? Naon bedana jeung tangkal jambu bol pertet. Teka arti. Geus seperti itu we keyakinan mah. Keyakinan geus kitu lah. Ya Allah. Jadi nama eueuh kiamat. Eueuh kiamat hirup teh ayeuna ngan engke bakal aya alam sageus paeh. Ari dunia nama ieu teh me eueuh kiamat. Jauh perbedaanana tapi cara pertapaan akur. Mun ditelusuri teh hampir mundak singharade sauraya teh sebab loba ajaran-ajaran supi penyimpangan. Setan mah tuh bisa babari. Ya. Setan berarti baheula can paeh aya di pendi mah anyar hirupna. Oh, mah ku setan. Profesional setan mah tuh. Kaliber nya namanya. Ieu anyar ka petet.
diome ku setan. WA sia tipiko ya yo ngeset terus di tiupan ku setan jam sapeting teu sare dagang acak-acakan dagang tuduh ban berat makan terus tah ieu aduh setan terus ya tah ieu mah perjalanan Islam. Kula lamun nyaritakeun Kristen aya aja Imam Jalaluddin Rumi mapan baturna Kristen nya nama Yahudi aya ceritaan Imam Jalaluddin Rumi perbedaan cerita tuh sesirisik ti bapana malah saya marupil kurjina Baghdad wah di Baghdad teh Kristen unggul di Iran gitu kene ceritakeun tah perbedaan mentak loba anu belajar ka Kristen ka Yahudi dina kesupian belajar keyakinanana cara nu mere yakin Allah loba anu belajar tah ngan walillah hiji seorang pendeta luar biasa dikagumi saat eta di Baghdad. Lu kaliwat kabeh. Tanya Ustaz Junaid ieu bisa hebat kieu kumaha? Jelema kabeh hormat, jelema kabeh nurut. Sebab kula tapa cekan. Tapa tina naon? Dahar teh kula mah sapoe ngadahar kacang hiji. Kacang doang hiji, jadi ku sebab kacang hiji maka kula dianggap suci. Nah, lamun geus 2 geus 3 berarti turun kula. Demi penghormatan manusia, demi pengagung manusia, demi pamere manusia, kula siap tapak lillahan. Oh, adapun urus ieu mah perjalanan Islam. Kula lamun nyaritakeun Kristen aya aja Imam Jalaluddin Rumi mapan baturna Kristen nya nama Yahudi aya ceritaan Imam Jalaluddin Rumi perbedaan cerita tuh sesirisik ti bapana malah saya marupil kurjina Baghdad wah di Baghdad teh Kristen unggul di Iran gitu kene ceritakeun tah perbedaan mentak loba anu belajar ka Kristen ka Yahudi dina kesupian belajar keyakinanana cara nu mere yakin Allah loba anu belajar tah ngan walillah hiji seorang pendeta luar biasa dikagumi saat eta di Baghdad. Lu kaliwat kabeh. Tanya Ustaz Junaid ieu bisa hebat kieu kumaha? Jelema kabeh hormat, jelema kabeh nurut. Sebab kula tapa cekan. Tapa tina naon? Dahar teh kula mah sapoe ngadahar kacang hiji. Kacang doang hiji, jadi ku sebab kacang hiji maka kula dianggap suci. Nah, lamun geus 2 geus 3 berarti turun kula. Demi penghormatan manusia, demi pengagung manusia, demi pamere manusia, kula siap tapak lillahan. Oh, adapun urusan lain nama cek Imam Junaid sabodo, tapi ieu tapak bisa jadi kieu hebat. Dialah tah. Eta teh kutipan-kutipan sehingga supaya bisa jauh antara orang jeung Kristen, jeung Katolik, jeung Buddha, jeung Hindu. Iyalah aya kitab da taboko situ mah. Iya.
urang teh dek mencintai Allah seutuhna. Tadina urang bersiru supaya balik ke Allah bersih. Awal teh lillah billah kudu bisa bersih deh. Cuma hirup di dunia sakedeung ku haju acak-acakan rugi amat. Nah, naon ieu nu mantak kajadikeun gangguan nafsu nu jadi musuh urang salila hirup. Geus, fala tasulu mahabbatullah wa hasil tahasil. Cinta ka Allah ila bada qahri adai kecuali sabada ngancurkeun musuh Allah. Naon nafsu? Piwujudika dina wujud urang. Urang aya diayakeun ku Allah dibere nafsu. Nafsu iyalah nu kudu diperangan kurang. Nafsu nu mana? Minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhuri minal akhlaqiz zamimah al bahimiyah. Nah, hese urang teh mun ngaji kosieu mah guguru urang ke Gunung Kawi bakal nyaho aya kuburan saha di Gunung Kawi. Gunung Kawi teh kapan sabelahna mah kuburan wali. Sabelahna karak teh paranti Haji Pendi. Itu Gunung Kawi teh lain sabarangan. Di Gunung Karang itu aya 2. Sarua. Masya Allah, ulah-ulah kawa ka Cirebon gitu, aya 2. Nah, ieu urang bisa hebat sote kesatria, perang menang. Urang bisa hebat sote usaha, perang dalam usaha menang. Satria, piningit. Perang urang di politik menang, jago. Perang urang di ekonomi menang, hebat. Perang urang teh dina adu bela diri. Oh, mantap Haji Pedi dianggap kesatria teh atupan gelutna can nyorang menang. Kutuprak keteprek. Dianggap hebat sote Maradona atuh mawa bolana asal geus aya di sukunya ana beliket. Nempel bola. Masya Allah, nurut bola teh sakumaha diheotan. Nah, eta atuh hebat bariok empes teh tendanganana asal geus aya di sukunya anak teu pernah bisa ceger gol. Beh, Masya Allah kan cenah hingga siapa tolol. Iya, tidak nonton nih. TV ulah-ulah. Ya, tahu teh jauh ka situlah pokona mah. Rumeni Jerman. Eta luar biasa lamun geus aya di Rumeni ge, pokona geus moal mislet. Moal mislet, tembakan kiri deh. Masya Allah. Sambil mawa nyana membawa bola kiri teu deui asal geus aya di suku Rumeni ge. Terejat langsung kajuru tak kajuru dah eseun kiper ge. Ya Allah ya Rabbi. Rut gulit anca ai lempang nama. Tapi eta bola ese dicokot tadi rut gulit mah. Ya Allah ya Rabbi. Tah anu bantak luar biasa ge. Wow. Tapi jago dunia nu pernah ngagulkeun 1000 gol geus teu asing deui ieu mah mazahibul mazahib sepak bola ieu mah bau saha deh bukan nyaho ieu mah bukan nyaho aduh jelema nu hideung teh saha Pele. Weh, tamang geus tamu muallif mah. Ya Allah, ya Rabb.
Nah ieu ulah cerita tentang kesatria pemain bola. Teu sembarangan awakna akur urang kenaon itu ngaran Argentina jeung urang Indonesia akur. Urang Brazil jeung urang Indonesia awakna akur, Brazilan akur mah. Tapi kunaon tuh Brazil mah tercantik di dunia, Indonesia guruna ke Brazil tiap sabaraha miliar, begitu diadukeun elehna 40. Teu kira-kira teh eleh, teu hiji dua deui 40. Eta si guruna kan isin. Kumaha coba? Aya naon di Indonesia aya naon? Aya naon sih? Apakah memang manusia teh bisa dididik? Apakah memang ieu nagarana? Apakah memang eta perlu penelitian sebab ieu teh aribu naon kitu kana bibit barang luar biasa lobana di Indonesia bibit jago sepak bola teh lain lalaga. Sebab begitu ditilai Ajat Sudrajat eta masuk nominasi sebenarnya. Lamun urang cerita tentang pembahasan sepak bola emang anu ngabahas mana? Orang Belanda, orang Brazil, sosokna, tubuhna, langkah-langkahna masuk nominasi dan bukan satu model Ajat Sudrajat di Indonesia. Mata Persib hebat ge. Kunaon eta? Henteu berkembang. Ada apa sih di Indonesia? Eta teh maksud teh. Nah aya naon di Indonesia teh aya naon? Komo lamun zaman Anjas, zaman Iswadi Idris, zaman Andi Lala. Beuh. Eta teh eta teh lain laliti ke Malaysia eleh sabaraha kan Malaysia komo sama Korea. Ih hebat Indonesia di zaman harita teh geus boga kaistimewaan masuk dunia malah. Tapi kunaon kuari mundur bibit sakitu lobana dana sakitu ayana. Kunaon ieu aya naon tadi Indonesia aya naon orang Brazil sorangan gitu. Tapi geus kanyahoanan kuari terletak di negara. Eta heula mun nyaritakeun kesatria main bola. Kuari kesatria geus berbagai olahraga mangga coba. Kuari mah kesatria ieu naon gara-garana teknik. Emang anu menemukan teknik pertama mobil tanpa bensin pakai alat surya. Emang saha di dunia? Indonesia. Zaman Pak Harto dicek langsung istimewa bisa mohon dimodalan panjang kula ngaritakeun ka situ di zaman Pak Harto dibeli ulah ngembangkeun di dieu henteu deuk kumaha coba mata Habibie teh bertahan ge di dieu ceknya naji aing mah tadi teh ka Jerman ceknya lah urang deh bertah aing dieu modal ceknya teh aya geus bib ki urang ngapanggih bib itu di Jerman bib aya geus di mana meureun tapi na Habibie sayang kunaon setelah tidak ada Habibie naonan Indonesia kunaon lain hiji nu hebat di Indonesia lain apakah di Indonesia teu ngalarti hafizul Quran di Indonesia ambalaya timiti umur 4 tahun 5 tahun 6 tahun emang eueuh di Indonesia ambalaya komo kolot-kolot mah kolot-kolot bukan ada haji pedi ikro ge poan ikro Gusti Allah ku bawa ikro bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min 'alaq rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tinggal makmum bae si budak eueuh ikro deui subhanallah cak makmum walhamdulillah wala ilaha illallah ese boga imam masjid. Aduh. Nah, urang menyaritakeun kesatria Indonesia potensi lain lalagaan, sangat potensi. Jago perekonomian. Likuan Yu baheula ditunjuk ku Gus Dur teh loba model eta. Lain saeutik kelas taraf dunia internasional. Mun Bung Karno baheula internasional eueuh tanding. Pak Harto ge masuk nominasi. Nu sabenerna SBY ge masuk nominasi kudu dibedakeun. Gus Dur geus puguh deui. Tapi kunaon teu berkembang. Ada apa? Tak tinggal bertanya ada apa? Dan selalu Indonesia muncul baik.
Ayo kuari wallahu alam bissawab. No comment. Terus gitu rek aja sih nyarah pan aing kurangnya otak urusan tadinya mah. Geus nu dibere duitna. Nah, ieu mah keur carita kesatria loba di Indonesia. Urang nyaritakeun seputar supi. Di Baghdad jelema nyupi, di Uzbek nyupi, teu aneh dia. Diaman nyupi teu aneh. Sebabna tandus tanahna. Tandus tanahna. Ketika jadi ahli tasawuf di Indonesia hese. Naon hesena? Masya Allah cau di leuweung Ambalaya. Atuh deuk tapa di Baghdad ka gunung emang di leuweung, emang eueun naon ini mah. Di Uzbekistan di mana eueun naon. Tandus itu di Mesir tandus wajar jana di gunung haju jadi wali. Di urang naik ke gunung cau Ambalaya. Cau Ambalaya cau Masya Allah karim. Kacecendet arasa. Nggak kok kata mana. Tapi kuat panas lah yuk. Ya, nu jara radis segala. Cabai mah geus dihitung di urang mah cabai jadi sorangan Ambalaya tama geus dihareupeun imah urang ge jara di sorangan. Ya Allah ya Rabbi, bonteng jara di sorangan. Hayu sia tapak di Indonesia, Masya Allah karim. Awewe di batur mah kan make borongsong. Iyalah. Diurang kali ya Allah beberahna nyepet kadele nggak jadi tasawuf kumaha sih ayo di Bogor mah di Kebon Raya make training na macet Masya Allah tadi ciptaan Allah ku bagus-bagus ting ini mau ngomong pada urang padahal lain gitu Gusti Allah ayeta ya Allah ya Rabbi taman ya Allah hese urang nek tasawuf di Indonesia pemandangan anak ya Allah ya Rabbi hese tetapi kunaon loba amat ahli sufi di Indonesia artinya di luar negeri jadi ahli tasawuf wajar emang tandus tapi di Indonesia jadi ahli tasawuf pohara jasa hebatnya berarti galeuwihan urang luar negeri sebab gangguan anak pohara atuh kapan di luar negeri mah asal jauh di kota ada itu tes gurun Sahara teu kadenge ieu teu kadenge itu ieu itu ulah ka gunung nya na cicing di sisi jalan bae geus moal neuleunan naon urang di Mesir tah wow sabaratus kilometer eta eueuh mah naon tatangkalan gunung ulah muga panggih raja mah maksudna dek ngawakapkeun haji pengen tah bikeun hiji geus kana di jatah cicingnya na ngurusan naon coba aja gunung batu lataran batu tatangkalan eueuh cai eueuh Masya Allah karim bisa tapak wajar di urang mah deuk tapak teh ya ayo tapak mau HP tapak sih mau HP ya Allah nah ieu tapak di urang leuwih berat sebab gangguan anak pohara geus atuh urang teh gelut jeung nafsuna pohara di urang mah. Sedengkeun moal terjadi, moal hasil mahabbah ka Allah kecuali sabada ngamenangkeun tapa, ngamenangkeun perang jeung nafsu dina wujud urang, dina nafsil amarah. Nafsu amarah teh ya, inna nafsal amaratun bisu. Latifatun nafsi, an-nafsul amarah. Al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-syawat, al-godob. Nah, itu ngaranna nafsul ammarah tu bisa timiti dampal suku datang kaluhur, ti handap kaluhur. Nafsul ammarah tu bisu. Merangan korep, merangan hiris loba, mak-mak. Merangan hasud, merangan jahlu, bodoh ka Allah. Perangan kurang teh supaya urang ulah bodoh ka Allah. Dan lain-lain sebagainya. Nah, kuari mah heula wa tatahurihi minal akhlaqiz zamimah al-bahimiyah. Nu sok dahar nginum bae mah haju lakian eta kuda, kebo, embe, kotok. Nah, sakikituna tah jalema. Asal hudang bae isuk-isuk urang ngadenge kotok. Geus nyatuan. Kotok. Eta
tadi kencarkeun bae disebutna aju bae ngadaharan jukut ngaranna kos kitu tah kuari lamun jelema hudang hees can gawe canaon geus ngawuduk atuh beda aja kotok atuh beda aja kotok tuh minimal lah nyana tuh tah mahabbati ziyadatil ukli resep tambah dahar di luar kepentingan ibadah. Urang teh kapan kuari teh dahar niat dan ibadah. Dahar niat dan ibadah. Oke lah, niat dan ibadah. Urang atuh waktu zuhur haju kalimat. Pancen niat dan ibadah. Saya geus dahar, geus malah isuk-isuk geus nyarap jam 11 dahar. Waktu zuhur ke istirahat. Kudu mah giat kan dah. Nah, nyarap, ngopi, ngerokok, dahar. Terus menungguan sholat ini tanaga aing jam sholat ieu. Kunaon atuh waktu dur teh ya, hees. Eta geus salah kaprah takos kitu teh. Nafsu tah ngaranna tah. Perang urang jeung nafsu, perang urang jeung nafsu, perang urang jeung nafsu. Perang jeung nafsu urang bakal leuleungan, kajeun ku kumaha ge bakal leuleungan. Sebab bakal nimbulkeun khawarij. Anu ku batur dipigawe urang teh. Nu ku batur teu urang gawe dibalik. Batur make baju bagus, urang make baju goreng. Batur kos kitu, urang mah kos kieu. Khawarij. Bakal khawarij teh ya engke bakal timbul sorangan akibat tina merangan nafsu urang. Hayu diperangan urang. Sakumaha tadi. Urang resep dahar, kurangan setik. Resep pakaian nu bagus, kurangan setik. Nafsu urang. Engkena urang teh bakal nempo ka nafsu urang bakal kadeuleuk urang. Engke nafsu urang bakal kadeuleuk urang, geus urang bisa nyare kanan ka nafsu nu aya di awak urang. Sebab tatadina ku urang diwarah nafsuna. Jadi urang geus ngomong, anu nafsu sia bisa ta urang ka urang sorangan. Urang ka batur, urang mah ka batur bisa ka sorangan henteu. Pagawean urang tah mah tukang ceramah teh kos kitu mah. Pidato mah ka batur bae, jang nyeramahan batur sorangan henteu. Jeung bung disalahkeun tolol. Itu teh eta. Tah, ieu nafsu. Nafsu. Urang di perangan nafsu. Datang ke bersih nafsu. Teu aya nafsul ammaratu bisu. Resep dahar, resep minum leuwihna, resep sare, resep peheurian. Urang teh bakal bersih. Ya. Sakumaha bersihna roh waktu asup ka urang. Diangkatlah urang pertama bersih. Jadi sholihin, naik jadi wali. Wali berbagai tingkatan jadi kutub. Jadi kutub harus bersih dah, lalagan bersih bisa. Lamun urang bersih tina nafsu kan tadi gede mahabbah ke Allah. Timbul mahabbah teh, timbul sorangan. Aya dengan sendirinya. Nu antak eueuh teh lain eueuh ieu kahalangan hijab garana. Ja aya awak urang mah roh urang geus wau ka Allah. Sakumaha di alam alastu. Golu bala. Syahid. Geus aya. Kuari henteu sote ka hijab ku karesep mata, ceuli dan lain sebagainya. Eueuh keur eta. Set. Eueuh plak. Eueuh hijab. Ye roh urang suci. Ana roh urang suci henteu berdaya roh urang teh. Jadi kulantaran teu berdaya, la haula wala quwata illa billah karasa. Karasa tah la haula teu daya, wala quwata teu boga kakuatan illa billah. Nu aya di diri urang teh kekuatan Allah. Teu boga kakuatan urang teh karasa, urang mah kan ngomong wari, engke mah karasa. La haula wala quwata teh karasa. Geus kulantaran karasa atuh kumaha Allah bae, ja emang urang diciptakeun ku Allah, henteu boga kahayang. Dur zohor
ya urang ku Allah teh diloyokeun salat atuh nyanggakeun ya emang abdi mah nu Gusti atuh sapira salat henteu boga kahayat engke heula tak engke heula ngaranna irodat urang tuh kan kahar tidak kurang kahar dipraktek mah hese kahar dina geus ada aya lah tingkat ner-neran lah mulai eta ngaranna irodat urang tah hijab tah irodat nyangakeun abdi mah jatuh daya teu upaya kumaha Gusti we atuh aya duit di urang kemudian aya tah jelema anu menta-menta ka urang ih atuh eta teh utusan Allah hadiah ngaranna aya di kantong urang mangga tuh sanesnu abdi mah titipan Gusti plek lain urang perasaan Allah ketika aya nu menta-menta keheurang irodat urang teh ngaranna tah eta hijab mun aya nyawa hijab eta buat itu mata urang mah hijab kabeh hijab ja urang mah kabeh engke heula aya duit 100.000 tukang menta-menta neangan 500 nu monyet teh kadeureut teh ayo coba encan orang kula neuleuh Haji Pendi sedekah 100.000 encan orang 2.000 sanajan anyar sat dihitung kata deuk loba nyokot teh hiji bae set 2.000 eta teknik anu brit dihitung heula pas deuk loba teh merena 1 2 3 4 5 oh pasti 10 ya set cokot tung set ya atuh teu naon dihitungan goblok hebat kan tolol deh coba hebat kan mere 2.000 ngitung heula tinggal cak nu diberena hitung tolol nah awas ya ini geus bersih geus la haula wala quwata teh karasa ya pama romaita iz romaita walakin Allah roma pama romaita Muhammad teu ngabalang anjeun pama romaita iz romaita waktu anjeun ngabalang di waktu perang walakin Allah roma lain nang manehna Allah walakin Allah roma oh nya kanjeun mah langsung emang kerasa ya urang nulis kutub bang kos kitu teh nanti hese ngundang ka kutub mah hese nek hayang naon hese kumaha nya we sebab naon irodat kumaha Allah we teng haji teh kumaha Allah sih kumaha tuh mal bisa urang mah sebab lain dunia urang ieu keur carita behelanan tah gambaranna model tadi durdohor parentah Allah emang ku Allah iya ketika urang hayu nyagakeun la haula wala quwata ketika orang merod irodat itu hijab kan irodat orang kayak hayang orang maksudnya wari bersih ya bersih gas atuh lamun geus bersih kos kitu teh neuk naon atuh hirup teh ya nu kadeuleu iwati Allah pan bisa kos kitu wari ente gambarkeun tek urang cicing ki nya sanggeus cicing jelema nu bersih makan nyana tubuh gadaya jeung upaya doana ge doana ya Rabbi aina ansarifu wa antal mutasarrif wa mimman asma'u wa antan naqiku ala kulli lisan wa biman tajma'u wa biman ajma'u wa anta tajma'u kullal mujtama ya Rabbi doa ahli Allah ahli ma'rifat ya Rabbi anta ain kulli nazil nek kumaha tuh jak kitu ga doana eta mah doa ahli Allah anu geus ma'rifat nu geus hakikat kutub ga doana teh kos kitu urang deuk doa kos eta tah kos model nu tadi doa mah doa bae tapi engke edan ulas ya ka doa eta ya Rabbi aina ansarifu ka mana abdi leumpang ka mana abdi gerak neuk ka mana abdi berangkat sedengkeun wa antal mutasarrif ja Gusti anu ngaberangkatkeun jeung ngaleumpangkeun nyanggakeun atuh sadaya ka Gusti tuh doana hese eta mah doa kos itu moal kapanggih di mana ge moal wa mimman asma'u tisaha atuh abdi ngadenge saliasi Gusti ja eueuh wa antarnatiku ala kulli
lisanin sedengkeun kabeh nu ngomong teh eta teh kan Gusti nu ngomongkeun. Apakah jelema ngomong lain digerakkeun ku Gusti? Digerakkeun ku Gusti atuh Gusti berarti ngomong. Apakah eta jelema bersuara suara lain ti Gusti? Atuh ti Gusti atuh suara Gusti berarti. Wa mimman asma'u kisah atuh audio ngadenge. Ja Gusti anu ngomongkeun kana suara-suara anu ngomongkeun ka jelema-jelema ala kulli lisan. Atuh abdi teh babarengan teh jeung Gusti. Zahirna babarengan jeung jelema. Kuang keong kucap kicop dan lain sebagainya cuap nya nama perasaan jeung Allah sebab nyana boga pandangan ngomongnya na diomongkeun ku Allah nyana geus bersih nyambung asa bareng jeung Allah. Sanajan nyanyi lain di deuleu nyanyina tapi di deuleu sanu ngagerakeun nyanyina. Ulah neuleu nu nyanyinya neuleu nu nganyanyikeunana. Ulah neuleu anu keur lalagaanna neuleu nu keur nyieun lalagaanana. Numantak kurang teata kurang bersyukur ke Allah lantaran kurang hirup kunaon teu inget kanu ngahirupeun urang dagang muntung kunaon teu inget kanu bisa ngadagangkeun urang untung numantak salilana teu berkah hirupna dagang mah memeh lahir geus dagang tapi teu berkah je bulan untuk endoga deui bae atuh eta nah ieu dah wabiman ajma'u kasaha atuh jeung kusaha jeung kasaha abdi kukumpulan wa antal mujtami'u kullu mujtama' sedengkeun Gusti teh anu ngumpulkeun kana sakabeh anu dikumpulkeun atuh kukumpulan teh asa jeung Allah nek kumaha coba ayo nu bersih mah geus kudu bagos kitu ya rabbi anta ainu kulli nazirin Gusti teh mata setiap nu neuleu bisa neuleu ku Gusti abdi teh asa dideuleukeun ku Gusti. Endek ka mana lumpat coba aja ka Allah ka ditu Allah. Oh la maujuda illallah. Nah eta geus urang-urangan nafsu teh bakal terjadilah perasaan urang geser. Urai ulah loba-loba lah. Urang ulah ngadahar duit di pemerintah. Lepas tina haram jeung halal. Capek tambah urang nyaritakeun halal jeung haram mah pikih ngaranna. Ulah make BHS ti bupati. Sia mah panyarekan pelit amat teh bupati lebaran teh mere kain goblok deui. Pugu deuk disalametkeun ku Allah. Iyalah ya Allah. Bolon sia. Deuk disalametkeun dari kiriman ku bupati. Alhamdulillah selamat. Ieu mah ngomongkeun. Gubernur pelit teh buat dipelit lain. Allah nyelametkeun ulah Haji Pendi mah teu layak dibere. Cok gerak bakal aya perubahan kituna teh urang teh ku cinta ka Allah ulah aya pikiran naon embung ngadar teh ieu mun cinta ka Allah bisi Allah tersebut dibere henteu cinta ka Allah bisi Allah tersebut eta teh ulah aya naon ulah muatan-muatan segala ego segala hikdu segala henteu ieu mah terus kitu mangarana lain bersih ayo ngomong ke batur, coba diberenya, ayo mantep, ya, ayo mantep, selamatkan Allah. Aduh, itu eta penyakit teh ngaranna. Udah ngomong, ieu keur ngaji, ayo prak-prakan udah ngomong. Anu bari kieu teh nih, yang selamat nih. Parengan teu kabere. Ieu keur ngaji, udah ngomong ka ditu membersihkeun. Set. Perubahan bakal asal urang niatna ka Allah Maha uninga kretek hate urang ka uninga ku Gusti Allah uningaeun kana lempang getih urang geus urang maksud ka Allah lempengkeun jarum urang ka Allah tak Allah Maha uninga geus dipikiran ku urang tah eta teh lain sabulan lain 2 bulan lain satahun lain 2 tahun pasti tahunan tapi engke ku Allah kan ketika geus dibere mah tah hiji beda dan hiji bakal diberi nikmat sholat hiji lah tanda bahwa urang teh ieu aya kelainan di batur diberi ngeunah sholat eta teh bisa dijabarkeun sebab bakalna ngadenge batur maca Quran ngeunah kadenge lain kucil ngeunah lain cilik sebab roh aya sakujur awak urang ngarasangeunah bisa eta bae kos kitu beta engke ngeunaheun terus urang ulah-ulah wa kajariku tuh bala
kakarak ge diangkat jadi wali leuletikan meta anak wali lah bakal dibere nikmat bata di mata sakumaha tadi kamana atuh abdi berangkat ja Gusti teh atuh nu ngaberangkatkeun abdi atuh nyanggakeun we ka Gusti Gusti teh al-mutarik wal misakin wal mutasarrif ayeuna ansorifu deuk ka mana atuh abdi teh geus kumaha Gusti we atuh kumaha Gusti teh engke ujug-ujug kumaha perintah ti Gusti dur zohor perintah Gusti loyog sorangan hampang bada salat wiridan ti Kangjeng Nabi loyog hampang sabada eta maca Quran hampang nah itu target tamat target tapi nikmat podat dur asar perintah ti Gusti hampang umrod sebab naon ayeuna ansorifu abdi deuk ka mana tuh wa antal mutasarrif Gusti atuh anu ngalempang-lempangkeun abdi wal mutahrik ngarobah-robah abdi wal musakin anu nyicingkeun nyanggakeun sadaya-daya percis kos layangan ikan geus di luar jalur so ikhtiar berarti ikhtiar teh bakal eueuh sorangan teu meunang di eueuh sorangan teu meunang nah anta ya Rabbi anta ainu kulli naziri Gusti teh mata setiap nu ningali jelema ningali teh bisa ningali ku Gusti berarti paningal jelema teh aya gerakan Gusti jeung aya cahaya Gusti atuh asa ditinggalikeun ku Gusti Allah isin timbul loba nu ningalikeun isin kasedengkeun nu neuleuh teh kapan lain nu boga mata bae emang tembok teh neuleuh emang tangkal teh neuleuh ciptaan Allah teh aya ruhan secara hakiki nama numantaknya hirup ngagedean batu urang dicor batu aya batu taletik ngagedean batu coba ge hirup batu udah disangka teh hirup ka batu numantak cor aju bolong ge ngagedean batu teh tah boga mata jana boga mata dina kudrat iradat ilmu hayat dan lain sebagainya hiji ka Gusti Allah urang hayat ieu hayat atuh hayat eta hayat Allah ieu urang hayat Allah kudrat eta kudrat Allah nu aya di urang kudrat Allah hiji atuh bisa jambung jeung nyana neuk ka mana atuh ayeuna ansorifu eta bisa kos kitu teh setelah teu aya nafsu ketika aya nafsu merod urang teh nu ngahalangan urang jeung Allah urang Allah nama atuh teh aya hahalang ji cak Allah atuh aing mah halang ka sia-siana ngahalangan sorangan mbake jeung ngahalangan segala dagang teu puguh segala tani teu puguh segala caleg segala calon itu kahayang segala hajang ganti mobil segala ya tak kahayang segala pungpa pengple make kopea hidung lah sampai kadeuleung ngorak lah teh hijab makin tambah makin tambah kita tugas sekolah bakal itu saja pakai kopi hidungnya halis kecuali halisnya di bron ya berem lah misalnya nah iyalah bahasa ahli hakikat mual datang ke marifat mual datang ke mahabbah mual datang ke kutub lamun teu perang heula timbul bahasa-bahasa doa sorangan-sorangan ahli Allah doa Tuan Syekh doa Syekh itu Abu Hasan Asy doa Imam Syafi'i nu khusus-khususna Masya Allah urang lamun doa Imam Syafi'i be kutub ka di autad dibaca kurang doa khususna muringkat bulu urang ya Allah isi doa mantap teu meunang doa Tuan Syekh Abdul Qadir doa khususna ya Allah ya Rabbi teu meunang teu meunang tah ente menang nama atuh lain ukuran sebagai segala rupa Allah nu kumaha atuh kabeh doa-doa ahli-ahli hakikat teh aya kitabna dibaca kok murid urang maca murid nu tadi bae ge tak lasa kelumit tasa etik nu tadi tasa etik jasa euy eta doa kumaha ieu macan jang contoh hungkul ayeuna ansorifu wa antal mutasarrif ya Rabbi miman asma'u wa antan natiqu ala kulli lisan eta doa nu kos kitu teh mah lain lalagaan teh wa biman ajtamiu wa antal mujtami'ul kullu mujtama
Ya Rabbi, anta ainu kulli nazirin. Ini kumaha teu luluhna kabeh menuju ka Allah, kabeh eueuh salian Allah. Ujung-ujungna la maujuda illallah. Kul anallah. Kul anallah. Deui ku ada yang teu nyamang kitu. Seperti eta lah, ieu nafsu. Tiga urang ieu moal kebal deikeun paeh. Hajuk urang teu pernah diopaenana teh nafsu. Setik baheula berangkat. Lamun urang niat berangkat ngaleungitkeun nafsu, sanajan teu berhasil, urang aya di koridor wali Allah. Ya Allah, alhamdulillah sia geus jam. Ih, anak buah aja aku sih nolong. Atau jadi apir. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah. Tah, ya kahabbati mahabbati ziyadatil ukli. Urang dahar cukup jang salat sakitu ulah leuwih. Urang nginum jang ukuran ibadah ka Allah sakitu ulah leuwih. Sare ulah leuwih. Urang cukup sajam, urang cukup setengah jam. Atuh Allah mau maha segala-galana dengan sare 1 jam ngelehkeun batur sare 8 jam. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Sebab naon urang geus tatangkal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu sare masalah nu penting kuat. Teu dahar masalah nu penting kuat. Nu penting mah urang kuatna uladar ngan kulantaran urang mah pikiranna kana dahar kana nginum, lamun teu dahar teu nginum teu kuat atuh kos kitulah. Ana inda zoni abdi kulama kumaha sangkaan hamba kaula. Sangkaan hamba kaula bahwa mun teu dahar teu kuat moal kuat sia. Lamun sangkaan hamba teu dahar ge kuat sia. Contohna dicontoh-contohkeun jelema anu kalengitan duit di Mekah ngan sakadar minum cai Zam-Zam doang 5 poe 6 poe saminggu kuat. Deuk urang kumaha eta jelema biasa. Lantaran pasrahna ka Gusti Allah. Gusti duit be kabeh leungit kabeh. Abdi mah minum Zam-Zam be jata Kangjeng Nabi mah Zam-Zam 5 syuribalah saminggu teu dahar ngan ngasadakan Zam-Zam kok kuat sih bisa umroh deh lain hiji teh gitu. Tapi kulantaran pikiran urang aduh aing mah lamun teh HS asana lendang ya tuh lendang. Aduh aing mah ieu lamun di pandian tengah peuting mah kumaha surah kiai gering lah. Keyakinan orang. Ana indozon di abdi. Aing mah kuasangkan hamba kaula ka aing cak Allah. Mandi supaya bersih zahir batin pasti sehat. Ngomong banget. Wasabu ya Allah wa ala bisawab.